Bismillahirrahmanirrahim. Ya hiji kiai ngadoa bae ka Gusti lain sebulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana henteu diijabah kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah. Emang pangeran kumaha sih cek eta kiai eta kumaha lain kiai mah cena ud'uni astajib lakum ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah tidinya ngahulang bisikan hatina doanya na teh hiji hayang boga imah bagus, 2 hayang boga kendaraan, katilu hayang boga be perusahaan masetik. Ih kiai goblok gimana kiai? Kiai si kos gitu. Kiai modern kajian buku mah kiai. Otomatis nyana haju nyin proposal ka negara. Ya alhamdulillah. Minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 deui nyiluman nu 40 deui nyiluman tapi tetep bae ieu mah sakikituna bae kendaraan atuh teu jauh bae lah dianggap teu diijabah doa nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ke kebon kula cek nyana teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ke kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak wari teh nyaon ka sentul budak wari naon cenah sentul teh ya eleh sia ku zaman baheula mah teu nyahoeun nya nama pangamis-amisna sentul anu osok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak bon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu horenganan onu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula mandek menta kayuna bae nya bari ngabersihan tah didelekeun Property of channel dakwah si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun ta ku kiai teh ngadoa teh nyana diperhatikeun bae ku kieu ngadoa naon teh si budak kieu aing 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah di nulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres ku ari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres dia mah 2 ye amin tarolol kiai goblok ada lagi nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilna Masya Allah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cek berarti lain sembarangan jelema dah iya aing deket-deketan nyana cek gede mah acarana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli cek iya kiai mah teu kenalkeun kiai tolol atuh biasa bae mah abdi kiai beuh budak
Masya Allah abdi buya buyatak beneran tilok kenalkeun kos kitu atuh ke mun ditanya karak sana Property of Channel Dakwah. kegiatan naon abdi mah ngajar budak we sabaraha budak aya 50 100 oh kiai kan berarti katebakan ieu mencana naon abdi kiai santri aya baralik tolol tak kiai goblok atuh kartu nama ge aya KH Supaen di AF Masya Allah KH kan lain lalagaan baheula diprotes sia KH goblok gorenganan karung hejo sugan lain Kiai Haji aduh karung hejo beres nah ieu jelema doa teh hebat jadi emas kiai kadinya satata ngadeukeutannya na ngadeukeutan encan ge panjang kekarak ngenalkeun abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui jadi kayu deui Anas deui dipentak ku aing jeung kieu teh ada jadi kayu deui langsung ngomong ieu doa diijabah teh kumaha sih mimitina atuh teu kumaha henteu ieu maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah kula mah kabita emang hayangna aya naon kula ngadoa 10 tahun berang penting ngadoa teh can diijabah ku geus hayang kitu tah hayang kitu beteungna diasupan duit pemerintahan teh engke heula kayak kitu kayaknya aya meureun saeutik mah cegan ada tuh wal ijabah doa hiji nomor kaduana ngadoana bisa henteu maksudnya ulah hayang nanaon menta maka Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kahartieun tah ku kiai teh ja kiai na meureun di partai bae teu arti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tiloknya nama ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial iraha datangna iraha balaloon tah kiai teh maksudna kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang anu henteu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh pan kieu cek kiai teh Allah mah pan maha sagala-gala atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS tah diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana geus urang ge aya jelema ngadoa lamun endek dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma shahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta ku Allah lamun urang endek dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa dibere daek tah ngadoa eta lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wali walidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta
jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah. Ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah, lain urang ngatur Allah. Lamun urang boga kahayang mah sarua jeung ngatur Allah. Allah atuh mantak naon bere ngatur ngaranna. Ieu geus 10 tahun ieu cek cenah teh ieu. Kula ngadoa sampai ka Gusti kok teu dibere-bere. Cenah Gusti Pangeran, je emang aing diatur ku sia. Je parangsana. Urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah. Tungtung nama tak eta kanyahoan pinterna. Je pan ngalasulu ge horenganan jak ngaluyan ti aing mah. Masya Allah. Teu kaharti. Ai eta tadi haju jadi emas, haju dibalikeun deui maksudna naon? Lantaran aya nu hayangeun. Yeh. Sok aing ngingung. Kanyahoan. Wali horenganan eta. Wali mah tilok kanyahoan. Tuh, walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya. Biasana wali orang tukang korupsi. Ya Allah, wali Marudin teh hayangna sebagian keren atuh kumaha eta perwatakan tadi jana mah. Nah, kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun neuleukeun bae ka kula. Kula ditempo hatena hayang emas. Wih nyahoan wae. Wali mah kos kitu. Ajo kok itu dijadikeun jang naon emas. Urang kuari lamun ngadoa hayang emas gampang tuh terbukti. Urang ngadoa kuari hayang mobil andai kata kula kuari hayang mobil ngajigeg di dia bisa. Andai kata kula hayang imah gedong langsung teu kudu make tukang bas sagala riweuh. Yang mayarnya ngokonanya sagala rupa henteu langsung blek aya. Tapi engke kan di sorgana urang dicoceng. Urang kuari ngadoa dibere ku Allah ngan engke bangunan urang di sorga rada jore. Nueuh kentengan, nueuh lawangan atau lawangna jore belah di gara-gara dicokot kuari. Cek ulah mah jadi moal kebel di alam dunia mah. Geus mendingan ge kumaha sapamarena ti Gusti Allah. Ai teu hayang mah urang dibere mewah. Haju di akhirat, haju urang rada jore. Usul ka Allah, Gusti kunaon eta? Beunang imah abdi jadi jore. Pan geus diturunkeun waktu di dunia, abdi mah hayang henteu naon henteu. Je, jangan begitu dong. Protes bisa urang, sebab urang teh hayang. Kecuali urang hayang. Nah, nu dipake ka hayang ku ajeun tah, kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh istana maneh nu di sorga tah dicokot. Nah eta kiai teh nu tadi teh kana nasehatan tah. Nasehat teh kadang-kadang mah dileuweung nu asup ka hate teh. Set. Horenganan nu nganasehatanana barang asup ka jero kolbu teh langsung ka imah ngarasa salah. Kamari mah asa ngarasa pang kiaina, ngarasa pang buyana, ngarasa pang hebatna, tapi barang kanasehatan kuali nyurusup ka jero hate. Horenganan ngaji mah kumaha nu nganasehatanana. Dinasehatan ku doktor ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia. Aya JPN mah lain ilmu, cai jadi asup keluar dia. Ajuk lain deui kana ambeuna cai mah. So, saha nganasehatan. Mui nganasehatan hukum mah hukum bae. Aya nu ngadengekeun mui. Naon ikhlasna nu. Ikhlasna hes. Tapi eta barang didengekeun nu dileuweung teh masyaallah cek nya make kaos doang sakieu, make calana hideung sakieu. Haju ieu na ge sirahna teh lah make iket doang, tapi kunaon nyulusup. Eta teh mah sarua jeung Imam Hanafi anu dibawakeun budak teh borok. Nah Mama, ulan, ya anak abi borok, coba pangjampeankeun. Cek Imam Hanafi ke 40 pe ka Dede. Oh mun balik. 40 pe ka dinya deui. Jampena ulah ngadahar madunya. Aju naon deh, geus sakitu bae. Je.
cak bapana ai dik sakitu bae mah tunduk naon nungguan 40 tuh keur ieu bae sih mun lila-lila teuing mama keur ieu kula nu mantak teu wani nyaritakeun kudu eureun madu kulana ngadahar madu keneh geus lamun kula nita eureun ngadahar madu ka budak kulana ngadahar keneh budak moal rekeun eureun ngadahar maduna tapi lamun kulana geus eureun tak karak haju budak eureun nyana sebab kulana kan teu Masya Allah keapikan Imam Hanafi datang kadinya nekan nasihatan imoloy po ceramah mik hampir ragagan mik nurut kudaon teu ilas teh eta hese ngomong tahajud tapi nu daek ngalaksanakeun nyanana tah sebab ti sumber nu tilok tahajud coba ku ari haji pene lamun ceramah dulur kudu sedekah ya sumberna maksudnya mah lain kanyana bae ngan nyana rajana entak ieu geus urang lamun ibadah ka Gusti Allah teh ulah dibawa ilmu urang ulah dibawa predikat urang ngaran urang mawa makahambaan urang ka Gusti Allah insyaallah engke bakal aya karasana urang ka Gusti Allah mawa atas nama kiai moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama buya moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama bupati moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama gubernur moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama presiden moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal TNI moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal polisi jeung periwit-periwitna moal beres nek nanaonan cek Allah bawa hamba ilahi abdukal asi ataka Gusti hamba nu pinuh ku maksiat sumping ka Gusti tuh abdukal asi sarua jeung Kangjeng subhanalladzi asra bi 'abdihi henteu bi rasulih henteu bi nabi henteu bi Muhammadin tapi bi 'abdihi ya Allah ya Rabb maha suci Allah alladzi asra nu geus ngaberangkatkeun tengah peuting bi 'abdihi ka hambana nu mantak itu Kangjengna teu ngarasa selain hamba seorang hamba sahaya nanaonan abdi teh dipayunan Gusti tah lamun urang geus ngarasa hamba bakal katempo kaagungan Allah bakal kadeuleuh ka maha mulya Allah teh pencipta langit bumi katut esina tapi kunaon di hati urang teu kadeuleuh ka agungan Allah aya hijab di urangna mamawa abdi teh polisi abdi teh TNI, abdi teh kiai, abdi teh sugih, abdi teh raja, eta kahalangan Gusti Allah ku eta ulah aya Gusti abdi teh hamba Gusti piceun teh predikat kos kitu kakarak bakal kabayang kemahagungan Gusti lamun geus kabayang kemahagungan Gusti naon hartina makhluk naon hartina jabatan naon hartina harta jeung maha sagala-galana Gusti Allah bakal nempo kana kaletikan dunia hina dunia teh nanaonan aya kapihelaan ku eueuh engke eueuh deui nanaonan atuh make jeung pusti-pusti ku urang ketika urang geus nempo kana maha agungan Gusti Allah geus nempo bakalna kana kahinaan dunia bakal dibikeun ka urang hayang sia emas hayang tek ya Allah ya Rabb coba ieu robah jadi emas jol teh emas tono bener kan iya eta ibadah teh kos gitu tah ieu urang ye daratang ka dieu teh hayang bisa ibadah maksudna mah
hayang bisa ibadah kumaha picenan kemuliaan rasa mulia rasa sugih rasa dan rasa anu koskara itu hamba Gusti nu hina ya Allah ya bakal katempo kumaha agungan Gusti ya Allah aja nggak doa ulah sok deket pamajikan ulah kalau nggak doa deket pamajikan ngedeng nyingkab pan nggak doa mah Ka'bahna di luhur lamun sholat Ka'bahna di Mekah geus urang teh kieu tah ngadoa tah kieu tah kan dikritik wali-wali Allah kok ngadoa teh kieu pan Allah mah da lain di luhur lain di handap dititah mun ngadoa teh kieu ka luhur lain Allah aya di luhur maha mulia maha luhur maha agung isyarahna model kieu mau ngadoa jadi saya doa aja. Saya kalau sih naon mereka keprok segala tuh. Emang tukang huut naon sih? Eta lamun keur carita syariat. Ari geus make perjalanan thariqah hakikat tilok. Henteu geus kieu bae ngan kudu sorangan ulah di hareupeun batur. Sorangan ya Gusti mah uningan dek naon kikian eta urusan sorangan. Pula ieu mah ari keur lobaan. Sia mah henteu ieu aing mah geus berhakikat. Enggak mending dibom Gusti Allah. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, bejakeun ku anjeun Muhammad. Kijad bin Qais munafik khususna umumna kanu sarupa jeung manehanana khususna ka anjeunna umumna terus datang ka kiamat bejakeun anfiqu hak napakakeun ku anjeun bitaatillah dina nurut ka Allah perang maksudna dina peperangan lawan dalam keayaan sukarela nurut al-karhan atau embung tetap mere jang perang nurut pedurut wal yutakob dalam wal diterima ya kan wal diterima gitu ya karim kunaon emang nu mantak moal diterima innakum kuntum qauman fasikin lantaran naranjeun kabeh teh termasuk kaum anu kalalafir asak kafir tuh kulantaran di dieu tendek aya jawabanna lain takombala atuh meureun di ditu na teh bermana khobar geus aya khobar mah ngamanana beda sami sareng napaqatukum ghairu maqbulatin sawaun kana tawan au karha napaka anjeun mere anjeun teh moal ditarima sanajan nurut anjeun teh sanajan sukarela sanajan ridho secara zahirna atawa memang maneh embung ridho terido daek daek sedekahna merena moal diterima khobari geus lamun aya bahasa insya di manaan khobar berarti ieu teh ngagunakeun satu kalam lain dina parantina majaz kos kitu ngaranna tuh asal geus datang ka majaz bae kan kudu aya korenah jeung alaqah kaju dijieun majaz ka majaz naon kumaha berjalanna nah kulantaran di Madinah kalam insya kalam insya'iyah yan piku tapi di mana khobar kalam khobariyah berarti di dieu teh insya'iyah bi mana khobariyah tah ngaji teh eta kudu datang ka dinya sebab engke salah ngahartikeunana tuh lain nitah nganapakahan lain ieu mah ngabejaan hei para munafikin anjeun mere secara senang
atawa secara senang tetap balik diterima sareng gitu sama lain nitah itu kan bahasana nitah tapi lain ya Allah ya Rabb aya anu bahasa lain nitah tapi nitah khobariyah bimana insya'iyah aya anu insya'iyah bimana khobariyah kang ngaji teh kos karena itu hese okos urang bogoh kawe atuh teu kudu make I love you teu kudu teu kudu cukup ku bahasa kidayah atawa tarid aya jahe urang bogoh teu kudu ngomong SMS-an WA-an eta mah pagawean kapana mah pagawean naon gitu ngaranna budak baru gede eta mah lain ABG BBG budak baru gede teu kudu ya kewe neng masyaallah lain naon asana ku hari mah di daerah dieu di panggeulisna ngeneng doang eta cukup bahasa kos kitu teh tak maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang ngadamel Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum kene nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum kene tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya aya nu ngome kitu tah siapa asal jore eta kebutuh kos kitu cak Gusti atuh kos kitu bae bejaipan Gusti pangeran heula tuh gitu kan kayak aing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang ta budak atuh mah sapeda ke teu gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin hese wah yang Fortuner blon mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bae eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nya Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nya Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa
Pangeran mah maha sempurna, Pangeran mah maha dedeh jeung maha nyaah. Jaka BG kapan menang nyeun Gusti Allah sok penta Pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarru wa khufiyah. Mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP-DP dan penuh dengan tadallul, ngarasa rendah diri. Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh, nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya. Abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak, da makhluk mah riweuh. Moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti. Moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti. Mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia lima autait lamu tia lima manata wala man ya lima naon eta kalinya tuh kan laman ya lima autaita wala mutia lima manata. Moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere, moal bisa mere ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek mere ka urang, Allah nahan moal bisa. Geus disiapkeun jang urang ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan bisa sage, tapi Allah dek mere moal aya anu bisa ngahalangan. Lamu tia lima manata, wala man ya lima ataita. Penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi. Tadarru urang di harapan Allah. Ulah menta ku takabur. Lamun menta ku takabur, cek Allah teh menta ka aing takabur. Okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng. Leutik mentana mah teu hayang aing. Okos urang liwat aya preman, leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia, kajen gelut aing. Kunaon eta? Tulak cangkeng mentana. Teu nyawa aing jagoan, eta aing. Kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing, goblok meureunana. Boga sabaraha sia penca jeung aing, dan beres ya. Padahal mah mentana ngan rokok doang, kulantaran di premanan takabur teu aya. Tapi aya jelema, Haji mah kasep. Aing kasep, pada jore. Emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok ana naon bae sia mah. Asana jan manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu. Geus we gitu. Urang dek kadinya nyanan dek kahana. Kek ku abdi pang nyanakeun sendal. Teu kudu teu dekari ka mana Pak Haji aya ngilu kek dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjalakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku yang saya diberikan Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tahu aduh tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kenek heula aing kudu premanan kasia kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji juga teh saha serinya ieu lah kula mah tuh kieu bae sia keron di dieu lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tak sopan masalah sopan anak buah itu seberapa anak buah malah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun
eta ngaranna preman boga etika. Aku mah gitu. Tapi lamun langsung, rokok atuh. Keulanan. Kudu mere rokok kasih. Lain teu boga jeung lain teu barahan. Cara. Tuh, eta keur cara ka manusia, mata ka Allah ge Gusti, bere atuh abdi. Pan Gusti mau sogi. Ya, siap eta kos kitu apa cak Allah teh. Balik bere ku aya gitu ku ge. Jak ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah. Gusti pan abdi mah ieu jagoan. Masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran. Meremanan aing jadi siksa sia ku aing. Oh. Jadi kudu tabarruan. Kudu DP orang ka Gusti ditambah wa khufiyatan. Ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah. Ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah. Teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih. Teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji Allah. Tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih emang na apem. Siapa macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wae hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tabarru'au wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman balik balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bae ngalengis bang dia sirem jo sirem ye keur ngadoa insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sirem kenapa kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh Kangjeng Sulaiman pohara pati sireum pari sireum kakarak ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate cek Kangjeng Sulaiman umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teh hujan Kangjeng Sulaiman gede ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta goreng di jero hate gadoana entah Allah
Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan berak panjang keneh bae nya nyireuk ka babaturana kiceup silih kiceupan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usan edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tabarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitsa ya Allah ya mughits ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poh ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh mau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rantai prakusi di rantai beneran kunaon di rantai tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania wih ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kemana iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil letik teu bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieu lah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar bukan jeung Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum ai irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun
ngadengekeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abah Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantap sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah oh Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa terenggeus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kuduan kudu gadege tiluan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy paranti ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy bareng jante euy nipu ya urang ririwaan penipu ya ayo paranti ngadoa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang murguari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cek nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Kangjeng Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh
teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu kurang mending gantung bae lah ten rok teh kiai teh aduh misalna urang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika abi mata masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing sama jangnya mah awas yak aing penting aing didatangan sia atuh parati lain parati aing gak baca lain dia kudu nama pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bimatbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya na menta sugih ye kajeun kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain aju kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah penta kain ngan datangna lain berarti orang minta uyah-uyah nu datang sorot-sorot uyah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajeun ngomong kitu keneh urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duitna atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh kege aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna da'a rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah laut para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata
Insyaallah ngerasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ieu maka dedeh Gusti bete layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake ka dedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati, para aulia Allah mah manusia anu mahpun sejati keneh Gusti di makomna. Para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain. Sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti, abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata. Urang mah pancan orang cai mataan can orang. Encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri. Bloon aki-aki deh. Ieu mun kitu berak ngora can kabeli sepatu can kabeli lepis ceri kerada deres. Ieu aki-aki. Cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cakna. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Mantap Kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh Kanjeng Nabi mah ceurik ngaleungis. Dituruikeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kade para wali-wali Allah. Mantap itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja horenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dia eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dia eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikat dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi ke rumah santren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500 Pak. Urang mah lain Pak. Butuh 500 datang 5 juta tah. Ieu. Meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kunaon? Abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Eueuh bari mata sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Penta ka Allah tadarru'an wa khufyah. Tekudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek hongko sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu
urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhur ke boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karapen nisbat diurang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali lantaran urang hirup boga awak menang ti Allah urang ka Allah ke ulah ngumbar nafsu urang mah ngadenge puasa teh serem ngadenge puasa teh ku jauh-jauhna jeung Allah ngadenge puasa teh geus eungap ti heula waduh cenah aing mah ai para wali mah puasa teh geus jadi sapopoe para solihin puasa teh geus jadi biasa jelema nu deukeut ka Allah mah atuh puasa teh teu ararani aya aturan ti isuk datang ka zuhur mah datang ti zuhur mah ka magrib puasa kos kitu teh puasa loba meureun nu kitu mah ti isuk datang ka zuhur teu puasa ti zuhur datang ka magrib puasa bisa aing ge cenah puasa kitu mah nah ieu mah puasa ngahajakeun urang niatan puasa sunah ngan puasa sunah mah niatna lain cara puasa wajib Ramadan memun kasubuhan terjadi puasana puasa sunah mah jadi baik penting niat malam Sabtu abdi malah dek puasa Gusti mah ke bahasa urang bae niatna ulah make Arab-Araban jalain urang Mekah kalau make bahasa urang Gusti abdi isuk dek puasa bulan Rajab jadi kos kitu teu kudu nawaitu somagodin teu kudu cacak nu bodoh teh ngeunaheun tah kos kitu mah atuh emang sia mah bodoh jinganna dinawaituan ge hese atuh geus bae make bahasa urang Gusti abdi isuk pas Sabtu dek puasa Rajab jadi geus ngeunah poho peuting teh niat kasubuhan inget-inget teh subuh orek ieu tanggal 1 Rajab can ngadaharna naon geus puasa di dinya nawaitu somagodin niat kaula puasa isuk geus lain puasa isuk deui nawaitu somal yaum kuring puasa dina poe geus jadi poho ieu mah penting teh da subuh teh jatah subuh geus deui terus udang-udang jam 8 nang jam 8 teh inget je tanggal 1 Rajab kana ieu aing can ngadaharna naon nah puasa bae geus jam 8 niatna niat kaula puasa dina poe ieu puasa Rajab jadi ulah ningka karak jam 8 jam 12 beurang niat oh jadi pak asal encan ngadaharna naon nah, kitu doang ulah kieu isuk-isuk hudang penting teh niat jam 7 biasa jages istiqomah ngadahar wudu kok ngadaharnya beres minum ngarokok beres ngarokok madah ngadahar cau segala beres orang gitu tanggal 1 Rajab aing pohoan niatlah ti kuari bolon tempat niatna geus gawudu geus segala lain puasa tuh geus kitu jadi asal can ngadaharna naon jadi bae puasa sunah dicoba urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunana Gusti Allah ti aya dihirupan ku Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah nu nyehatkeun Gusti Allah
isuk pageto bakal balik ka Gusti Allah urang ka Allah keadanan cara urang Irak di ka Allah kenana ku perang di Libya di ka Allah kenana ku perang Syria di ka Allah kenana ku perang Iran siap-siap di ka Allah kenana ku perang di Indonesia mah di ka Allah kenana ku naik bensin. Alhamdulillahirabbil bohong sia teh alhamdulillah haram jadah dek haram jadah dek sial atuh naik bae teh urang mah di ka Allah kenana ku ngaji diuk awak sia ku aing didiukeun dipake ngadengekeun ngaji ngawuduk geus ngopi geus manya sia kudu keur ngaji ngopi deui bae guys pokona mah sia tolol amat awak sagegireun sia teu ngaropi mah sia ngopi bae berarti sia tolol sia awak itu kuduna tah cak nu ngopi ji tah mah ka aing men kasihan aing mah aduh teu kuateun keur ngaji puasa ya Allah sajero ngaji puasa ulah ngopi ulah ngarokok ke geus beres ngaji suadaekna loh dipuasakeun boro-boro sampai keur ngaji bae sapta sakedeung dipuasakeun teu kuateun asana meureun mun meunang keur salat dahar mah dahar nya hadena bae keur salat teu beudang dahar wah asana nah iya dek dika Allah keun kurang awak didengekeun sia ceuli sia ku ari mah jasa popoe ngadengekeun musik melulu petipi melulu ayeuna dika Allah keun istirahatkeun urusan dunia mata disirahatkeun moal pake dedeuleun macem-macem peuremkeun ku urang batur baliknya ngeluh keneh bae eta hebat jasa sugan teh husu orengana. Nah kuari sejakeun awak janu Allah si awak kajen kumaha ge lah dek di ka Allah keun we aya instruksi puasa sunnah bulan Rajab sanajan can nyaho ganjaranan janu taun itu geus dibejaan ge poho deui emang siapa parantina ieu poho awak lah geus kajen lah ye mendek dipuasakeun bae lah ke dibejaan nangke boa minggu kadua boa minggu katilu benyokan begitu orang di bejaan orang geus tangeuna tadi kuari mah orang babarengan ka Allah keun melalui puasa geus puguh melalui salat pasrahkeun awak urang engke mah sakaligus ketika dicabut nyawa dek dipasrahkeun dek henteu dicabut bae ku malaikat Israil ridho jeung teu ridho dicabut bae ridokeun ku urang ti kuari pasrahkeun ka Allah salat pasrahkeun puasa ketika datang malaikat Israil datang ka urang saya ieu malaikat Israil oh dek jemput nyawanya atuh siap jasa wal poe eta salat pasrah ka Allah puasa ge terus samping Ramadan ge Rajab ngaji terus atuh maca Quran terus eta teh pasrahan ka Allah ayo geus Israel ini cepet-cepet ya cepet tuh ngeuna boh cek malaikat Israel itu hebat aja lumah hayang cepet-cepet ya ayo jadi siap kurang teh geus gababari ditarik nyawana polonyon selantaran geus siap lamun nu gede ka berat ya saya Israel malaikat mautnya neuk tuh sok teh nyaho mah urusanana malakal maut biasa tuh kaulama di mana datang ngalaksanakeun tugas besi salah ke lain ka dieu ka tetangga ih polisi masa lain cara polisi malakal maut memang polisi kesalahan henteu malaikat maut malaikat oh ditolak kesalahan oh rek nyebut nyawa kula engke biasa gedeung deui isuk lah heuh bisa emang aya naon cek malakal maut kredit can geus segala rupa we can geus balah deu kawin jeung urang Karawang
urusan kos gitu urusan sia aing mah aing wedek nyabut nyawa guys lompatnya lompat ke mana sia cabut baik wae sia tak aya nu lompatan mangsa kafir embung kumbung baik ceknya nama bisa menghindar menentu malakal maut sekolah kalau bal bisa cabut baik saya kau nulu lompatan anu embung-embungan merontak dek sadar dek teu sadar dicabut bae mantap pasrahkeun awak urang ka Allah abeh ketika urang maut geus terbiasa memasrahkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah loba-loba puasa Rajab mah cukup 27 poe bae ulah loba-loba 27 we ulah sabulan lantaran besi saliru jeung Ramadan besi sarupa jeung bulan Ramadan abeh ulah sarupa Ramadan sabulan Rajab 27 mun hayang keneh liwatkeun ka ditu 32 33 35 liwatkeun abeh ulah sarupa jeung puasa Ramadan ajeuna kunaon cenah abeh ulah sarupa puasana deuk 3 poe Allah tamat teu sarupa jasa atuh tamat teu jasa tamat eta pun abeh ulah sarupa bae mantak ditanya ku pamajikanna kaji pan puasana ngan 3 poe cak kiai ge ulah akur jeung Ramadan loba omong jasa jangan bisa ngadalil ku atuh aing teh kan aing sering ngaji ka Cilongok cek pamajikanna jadi pinter kieu tuh 77 kae mah ngadeukeutan ka Ramadan 3 bae aing mah itu bakaka wae teh atuh loba omong jasa ngadalil jadinya ulah sarupa jeung Ramadan malam mah tunu hiji deui mah tetanggana sapoe bae kaji pan sapoe dong abe ulah akur jeung Ramadan cek pamajikan atuh teh akur jeung Ramadan mah ulah puasa bae teh jadi 27 atawa kurang 2 genep 25 terus sampaikan ka sapoe sakuatna urang tapi disadarkeun maknya awak datang ke teu kuat sia puasa coba atuh awak pasrahkeun sia ku aing deuk dipasrahkeun ka Gusti Allah papasrahan ka Allah geus lamun kitu anu geus karolot terutama ulah datang ka kurang ti 27 pan cenah kitu sebab asana moal kapanggih deui jeung Rajab nu geus kolot mah kudu pileuleuyan ke tas beres Rajab selamat tinggal Rajab mungkin aku tidak akan jumpa kembali cak Rajab emang kenapa ubanku sudah penuh oh huis muhun sebab huis aing mah lain di hulu bae dikelek geus huisan bahkan jembut aing geus huisan beres geus berarti geus angeus-angeusan geus Masya Allah ya kudu bisa gitu ibadah ke Allah taala mun teu dikitu-kitu hese bae pasrahkeun ka Gusti Allah geus ulah loba carita ulah loba codekah geus puasa geus ulah loba omong yes dika Allah keun bae belajar karena Allah belajar ikhlas belajar lillahi ta'ala geus ulah loba omong ulah kieu engkena deui hai sia ieu tanggal sabaraha tanggal 1 Rajab Masya Allah teu puasa deuleu aing ieu kakarake puasa datang ka dohor geus deuleu aing ieu Gusti ieu puasa satahun kakarak sapoe bae deuleu contoh ku sia eta ulah kos kitu tah tungtung nama lapar ongkoh diganjar henteu kudu kubatu Kiai begitu jelema neuleu dulur urang tetangga urang nginum ngarokok tanggal 1 Masya Allah alhamdulillah aing mah beureun ku Allah dijaga di hate bae
dijaga ku Allah diberi kuat puasa si itu mah henteu nuhun Gusti di hate bae ulah ngomong gitu di hareupeuna deui atuh kene-kene ketel tah atuh begitu deuleu nu ngarokok alhamdulillah kunaon cek nu ngarokok aing mah dijaga ku Gusti Allah tina ngarokok beuh alhamdulillah emang kunaon atuh aing mah dipuasakeun ku Gusti Allah ondo sarua bae geus ulah loba omong bae orang bersyukur ke Gusti Allah alhamdulillah batur mah teu puasa aing mah di jero hate bae masyaallah padahal mah atuh aing hayang ngarokok teh beuki tapi pan aing mah ieu keur ka Allah nuhun Gusti datang ka ieu mah teu kuat ngarokok sulak cileug kan nu leuy aja kan tuh kumasia bahaya tuh ya Allah ya Rabbi belajar ikhlas belajar ulah kajauhan ku sasaha belajar ulah ku batur ku pemajikan ge ibadah urang ulah kajauhan sebab ibadah teh lain ka pemajikan lain ka anak ka Allah belajar nu neuleuna cukup Allah bae nu nyahona cukup Allah bae urang mah bila perlu dikakorankeun alhamdulillah yang bernama Teddy telah melaksanakan puasa Rajab 27 hari yang tadinya mah biasa abrut-abrutan saja naon eta abrut-abrutan nah sekarang dia sudah melaksanakan di pos kota ditempelkeun ge di hareup bolon ulah cukup Allah bae nu nyahoan belajar kos kitu ibadah ulah belajar dikanyahokeun ku makhluk tapi cukup dikanyahokeun ku Khaliq ulah yang kadeleu ku makhluk tapi cukup nu neuleuna nu marentah bae Khaliq urang mun geus bisa kitu nikmat hampang ibadah urang mah culek-culek sial jasa aing puasa Rajab nu nyaho ieu goblok jasa jelema jasa ieu karyawan aing areueuh deui hayang kanyahoan ku karyawan bahwa nyana puasa oh aya tuh cek ada tiluan karyawan aing mulai nyana kaluar cici dua tuh cak karyawan aku naon eta bos urang cici dua tuh oh nyeri huntu tah naon nya tuh ya otomatis ditanya biasa ditilok gitu bos kunaon cici dua teu ngaos ya aing keur puasa oh puasa suka teh nyeri huntu goblok sia tuh oh di wadahan teh aya meureun 11 koma emang menang 3 poe ge gering puasa kos gitu batu ulah kajawan susah Allah belajar coba ge belajar ulah kanyawan ku sasaha tahajud ge kitu ulah kajawan ku pemajikan ku anak kulantaran pemajikan deuk nyaho teu tahajud ya beusi kanyawan embung kajawan aja teu tahajud tah jadi orang belajar ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kaalemna cukup ku Allah beda ke sinarna ge beda lain deui engke bakal sinarna aambean batin lain deui engke tatangga ge teu kudu ditembong-tembong bakal nyaho nyahoan teh batinna seungit ka ambeuna lantaran sinar ibadahna timbul henteu kudu diudeng-udengan teu kudu dijubahan aya jang sakadar pamer doang mah cukup bae make baju nu biasa bila perlu di tukangna American rinso geus salah zahiri tah mah kos kitu mah keur carita ka Allah bae ibadah teh belajar kos kitu coba kabeh nikmatna ibadah karasa kadanan cara para aulia Allah menghindar ti makhluk uzlah kaleuweung ka gunung kunaon eta embung kanyahoan ku makhluk cukup ku Allah bebeusi aya nu neuleukeun mantak ka guha nya nama di pemijahan aya guha paranti ibadah Syekh Abdul Muhib
di Irak aya guha, di Iran aya guha, Syria aya guha. Kangjeng Nabi di guhana di luhur gunung Jabal Sur. Masya Allah, letik guha ngan saukur mahi sawa kenjang sholat ju asup lagi tuh bisa barinang tumburi mendek kakarak asup ka jero ka guha. Mentak urang pasar Kemis loba nu kawin jeung urang guha lantaran guhana maning kawin jeung urang guha nyilib caknya aya jahe di dinya tah lain ibadah nu kos kitu ibadah nu hiji tah